Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadratul qurama'i wal fudala, wabil khusus kudusin kuring Ketua Majelis Ulama Desa Malah Mantenan, Ketua Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Cipaku, kurang doakan dia Pak Kiai Oban, Pak Kiai Haji Oban salamina ayat dina lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan abdi regreg kamari mentena tiasa hadir di Ciamis di Islamic Center peryogi kauninga karenis pamiten urang Ciamis dinten kamari Kabupaten Ciamis dikukuhkan oleh pengurus Basnas RI menjadi kabupaten zakat pertama di Indonesia. Tantos ia panginten janten karenis urang ia nembongkeun urang Ciamis teh berehan. Ibu berehan teh berehan, Bapak berehan, berehan, alhamdulillah. Hari ibu sareng bapak ku ayana UPZ bunga atau sedih? Bunga dina hartos anu seriusnya, sebab lamun bunga jang abdi mah da lain eta. Ari abdi mah disebut bunga teh kembung di tengah. Wargi urang teh insya Allah kan kayak di rangkaian ayah santunan anak yatim dinten ahad aja. Ibu lamun ka anak yatim masihan artos 2000 tega atau enten? Bapak masihan artos 1000 ke anak yatim tega atau moal? Tapi ibu jeung bapak masihan 1000 lamun dititipkeun heula ka UPZ insya Allah anak yatim meunangna 100.000. Jadi 1000 teh diurang era urang mere anak yatim lamun ngan ukur 1000, tapi lamun dititipkeun heula ka UPZ dikumpul-kumpul sadesa insya Allah per anak yatim enjing bakal kenging minimal 100.000. Jadi ayana UPZ teh eta teh nutupan ka era urang. Maka alhamdulillah mudah-mudahan ieu UPZ sing beuki maju. Nu dihormat ketua pemuda, Masya Allah, abdi regreg di dieu mah tiap aya badan nikah wongina aya pangawasan heula pemuda. Punten ieu teh mun neangan dalil moal kapanggih. Tapi cek abdi ieu teh hiji adat kebiasaan anu sae. Abdi apal bahwa nu eta teh geus di akadan sehingga ulah aya nu ngaheurian deui kitu kira-kira. Ngan hanjakal kurang kudu nama ulah pamuda unggul jeung hansip sakalian bejaan. Abdi naon abdi hansip apaleun bisi isukan jang tatang geuting di dieu tong digerebeg da geus di akadan gitu. Nuhun ketua pemuda, Masya Allah luar biasa. Ia teh sikap anu sae, sikap anu istimewa. Sohibul hajat, abdi terek dibuat palurah tadi nama, tapi lagi nama posisinya sohibul hajat. Palurah, abdi tadi ngobrol sampai acara-acara. Ia teh palurah anu dina pamadegan abdi mah istimewa. Naon margina ketika gaduh tuang putri anu kondisi umurna can sabaraha tapi geuning tos dinikahkeun. Naon sabab sebagian orang tua mah pasti nyaran itu baca waktuna engke heula, tapi justru sengaja segera nikah karena memang bagian tina sunnah Rasul untuk segera menikah. Adi urang masuk biasana engke malah kadituna jadi ieu teh menurut abdi pelurah sikap anu sae. Abdi teh ngarasa nikah teh asa pangorana. Abdi tahun 77 nikah tahun 2000 umur 23 tahun. Aing ngobrol jeung palurah tadi pernah nikah tahun sabaraha? Abdi 2002 lahir 78 nya. Sanes Pak abdi lahir 80 malah geuning leuwih ngora tibatan kuring berarti 22 tahun palurah geus nikah. Jadi ieu punten ieu teh menurut abdi mah hiji sikap anu sae.
dina Islam model gitu teh henteu dilarang karena naon ngajaga kehormatan. Wargi hadirin kaci lamun ngawitan ieu ku pantun. Kabar pantun heula ya. Pantuna kieu. Masak pedak make kentang. Cakep. Ji teh arayan teu. Bisa ada tuh udah menang mikir ya teh. Sakit deh. Masak pedak make kentang. Ulah hilap jang hadiah. Neng tidak sareng atatang mugia janten keluarga sakinah. Amin ya rabbal alamin. Kaji menuju deui. Sok uang hiji deui tapi sebenarnya ieu piraku tadi baca. Nah, meuli tenda ti Jalatran. Wah, jauh deui. Jadi ayam nya. Tapi dak kudu kitu. Meuli tenda ti Jalatran. Masak waluh jang berkat. Neng tidak sareng cek tatang mugia regreg pageuh dugi ka akhirat. Amin ya rabbal alamin. Geus urang tuna ieu. Wargi hadirin, insyaallah dina dinten enjing neng tidak sejak ngalaksanakeun akdun nikah. Abdi tos dikondisikan sama para hawaktos kapengker Ustad wayahna hoyong aya siraman rohani khusus kangge panganten baru jeung kanggo panganten bari. Da aing ngaladir di dieu mah lolobana mah panganten bari. Naon bentengna panganten baru jeung bari? Ari panganten baru mah barungan mana nek tidak aya. Nek tetangga ngumpul dahareun loba sistem aya dulur aya bunga eta panganten baru ari panganten bari baringa atuh biraku teh ulah baringung lah da bingung geus puguh loba teu bingung kumaha atuh panganten bari imah bocor salaki beger motor candi eta panganten bari tapi punten neng bageun hidup ari namina nikah teh ibadah istimewa teu aya anu bisa nyaingan ibadah nikah. Naon istimewana? Hiji namina nikah mah ibadah anu paling lilana. Aya teu ibadah anu nyaingan lamina sami sareng nikah. So ari nikah sabaraha poe? Sabaraha minggu? Sabaraha tahun? Jadi ngarankeun nikah mah lain jang sapoe bageun, lain jang saminggu, lain sabulan, lain satahun, saumur hirup. Aya teh ibadah anu sepanjang nikah. Salat sabaraha lami? Ayo urang salat sabaraha lami? 10 menit lah asana 3 menit dia sanggup kerusuhannya. Saum sabaraha jam? Paling halus 12-13 jam. No ibadah naon lagi anu lami? Sadayana kitu aya anu lami, numpang lami nama ibadah ngaranna nikah. Matak namina nikah mah ibadah anu panglamina. Setuju? Setuju. Nu kadua neng ari nikah mah hiji-hijina ibadah anu sesuai jeung kahoyong. Bener atau bener? Bener ya. Ari sholat ibadah sanes. Perintah di Allah aya. Contoh di Kangjeng Rasul aya. Tapi dah urangna kan sebenarnya wegah. Eta sholat. Sedekah ibadah sanes. Ibadah perintah di Allah aya. Contoh di Kangjeng Rasul aya. Tapi dah urangna nya. Nah. Tahajud ibadah sanes. Perintah di Allah aya. Contoh di Kangjeng Rasul aya. Ada urang nah hees. Tapi punten nikah ibadah sanes. Ibadah. Perintah di Allah aya. Contoh di Kangjeng Rasul aya. Urangna oge. Oh, jadi ngarankeun nikah mah hiji-hijina ibadah anu sesuai sareng
kahoyong teu aya ibadah anu sesuai jeung kahoyong selain ti nikah. Dua istimewa teh hiji waktuna panjang, dua ibadah nikah mah sesuai sareng kahoyong. Nu katilu bageun namina nikah mah penyempurna agama. Beragama na hiji jalmi, berislam na hiji jalmi teu pati sampurna lamun teu nikah. Punten Pak tekain kasih dunia iya mah. Aduh ada kepamang ya. Jadi punten namina beragama berislam hiji jalmi teu sampurna lamun teu nikah. Dunika punten rak'atani minal mutazawwiji khairun min sab'ina rak'atan minal azab. 2 rakaat na jalmi anu nikah leuwih hade daripada 70 rakaat jalma nu hirup sorangan. Piraku teu kabita. Jadi namina nikah mah penyempurna agama. Naon deui atuh ning ibadah nikah teh istimewana? Istimewana ibadah nikah teh ngadatangkeun rizki. Naon? Nyumpingkeun iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Lamun kondisina fakir ku cara nikah maka nikah jadi sabab ku Allah bakal dibeungharkeun. Jadi nikah teh sabab ngadatangkeun rizki. Mata ibu rada jewer lamun boga salaki nyebut aing mah gableng pamajikan teh tukang meakeun duit. Padahal jalan nikah teh sumber yang bisa mendatangkan rizki. Mata lamun ningali kana ieu paling henteu aya 4 kaistimewaan nikah. Namun nu kahiji nikah mah ibadahna panjang, nu kadua ngarankeun nikah mah ibadah nu sesuai jeung kahayang, nu katilu ngarankeun nikah teh penyempurna agama, bahkan nu kaopat nikah teh jadi sabab datangna rezeki. Mantap piraku teuing. Mantap bager pemuda pemudi ieu nu can nikah ulah sebut jomblo pemuda pemudi nu can nikah urang doakeun ku sadaya mugia enggal kenging jodoh. Cing aminah sudah datari atuh nu aja. Amin kang. Punten ibu, lamun ibu boga parawan aya 2 lalaki nu datang, nu hiji jangkung, bodas, kasep, ngimaman bisa, maca Quran alus, tapi lempang. Aya nu hiji deui, pendek, hideung, galing, pengek, hidup lagi, tapi mawa mobil Avanza. Cing kira-kira ibu rek milih pimpinan tua nu mana? Ibu ya, ibu teh gaduh parawan geulis pisan lah pokona mah di Cimanggu mah geus bentangna we. Aya 2 lalaki nu datang, hiji jangkung, bodas, kasep, maca Quran alus, ngimaman bisa tapi lempang. Aya nu hiji pendek, hideung, galing, pengek, gendut, gendut, hidup lagi, tapi bawa Avanza. Cing kira-kira ibu rek milih di minantueun nu mana? Jadi kahade dirinya. Pantah di ngarankeun nikah teh jadi sabab datangna rizki. Jadi ulah poek mimiti. Bisi sakumaha we hanas ku urang teh diamprokeun jeung nu pendek hideung dan nu kadeuleuna mobil Avanza ari beres akad Avanza na dicopot da meunang. Aduh tungtung nama gablek minantu teh pendek hideung imaman teu bisa mobilna. Mantap ya Allah, Masya Allah. Neng didoakannya mugia lancar, mugia jantan keluarga sakinah. Wargi misalnya
ari namina nikah teh neng teh urang mana? Urang Banjar. Ari namina nikah teh ieu teh bagian tina tanda kakawasaan Allah. Leres. Kan tadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Namina nikah teh bagian tina tanda kakawasaan Allah. Sehingga punten ari ngaran penjodoh teh ieu teh kakawasaan Allah. Jadi ulah disebut urangnya teh disangka jodoh gara-gara ngirimkeun berkat dah jadi kasih euy eta. Gara-gara salah kirim SMS jadi kadinya atawa naon deui gara-gara nganjang kadulur jadi kasih anu atawa segala rupa punten eta teh tanda kakawasaan Allah tos tercatat di Lauh Mahfuz bahwa neng Vida teh jodohna Kang Tatang 5.000 tahun sebelum bumi ieu aya tos tercatat ngan carana itu wasilahna boleh jadi ku sabab sapagawean ngan ulah disebut eta teh gara-gara sapagawean lain. Da ieu mah geus jadi katantuan Allah. Ku sabab pasangan urang teh ieu teh katantuan Allah, maka ibu tarimakeun nu jadi salaki apa adanya. Bapak tarimakeun nu jadi pamajikan apa adanya. Kitu urang. Ibu narimakeun kanu jadi salaki. Aduh, ay bapak dari makan kalau jadi istri. Dan memang iya nu terpenting mah dak neng tidak awas ya. Ngarankeun fisik mah umurna teu lila. Memang syaratna pertamana kudu bogoh heula. Fisik rasa feelingnya cek atatan teh neng tidak mah gado nanti juga endog anjing calang misalnya gitu ya resep pisan neng tidak mah pipi nanti ngadaun caun daun talus gitu ya. Jadi punten memang syarat pertama kudu bogoh ngan kaadek bogoh mah umurna teu lila. Leres teh Bu? Mimiti masalaki urang teh asa panggagah nak disebut nage lalaki langit lalanang jagat anu gandang pertentang. Begitu apal salaki urang hees na kerek jika mobil ditanjakan nagrek pas ke hees teh jaban nambu gede jauh bakal gitu kanu jadi pamajikan teh mimiti mah pokoknya mah pamajikan urang mah serang tapi begitu apal dina suku na aya perpecahan di dalam suku naonnya teh aya begitu apal suku na rorombeheun pan rasa suka kana fisikna teh berkurang mata kusabab nyarankeun jodoh teh ieu teh bagian tina kakawasaan Allah peupeujeuh tampik suami apa adanya, bagusnya, kekurangannya terima dengan baik. Begitupun sebaliknya. Bapak kudu bisa narimakeun menjadi istri apa adanya. Kasabab ieu teh bagian tina tanda kakawasaan Allah. Nu salajengna ari cita-cita rumah tangga naon nih? Tadi tos didupikeun Qari Al-Karim, Qari anu bager maos Al-Qur'an. Ari cita-cita rumah tangga teh litas gunung ilaiha. Tetap sok disebut mugia jantan keluarga sakinah. Naon ai sakinah teh? Halo Ibu. Ai sakinah teh naon? Keluar ai sakinah teh jalmi. Ai keluarga anu sakinah eta teh keluarga anu kumaha? Ari sakinah teh keluarga yang menenangkan hati. Mun gitu Pak. Bapak boga gaduh istri hati jadi tenang.
Iya jawabnya tadi tegas. Bapak boga pamajikan hate jadi tenang atau jadi bayungnya? Ibu boga salaki hate jadi tenang atau henteu? Tanya ai cita-cita rumah tangga teh sakinah, ari sakinah teh hate jadi tenang. Adina ros ari bapak boga pamajikan hate tenang atau henteu? Atuh gerak. Ya, ibu salaki bogaeun HP atau henteu, Bu? Salaki bogaeun HP atau henteu? Pernah dibuka HP salaki? Sok tinggal dibuka dina HP salaki. Tahun pertama ayang ngaran pamajikan teh. Tahun kedua bebek. Tahun katilu si cantik. Eta tapi lamun geus tahun katujuh geus tahun katujuh mah indung budak. Tahun ka-8 si galak. Tahun ka-10 genderuwo misalkan gitunya. Jadi kadang-kadang urang lamun judulna ayeuna hate tenang atawa henteu, lamun ditingali dina hate wae boleh jadi ngaran nanti notifikasieun. Padahal punten namina nikah teh litas kunu supaya hate anjeun jadi tenang. Tapi dina kanyataanana teu saeutik, justru salaki datang dah kalah deg-degan ngaleper. Nah kunaon ibu kalah ngaleper, salaki datang, astagfirullah. Harusnya ketika suami datang di panyabaan, aduh alhamdulillah bunga hate jadi tenang. Sampai tak cita-cita rumah tangga lintas kunu ilaika, supaya aranjeun ngarasa tenang. Betah geuning dina HP manyaan. Dina HP salaki keur salat pamajikan nyoh HP da eta Gusti cenah kalah deg-degan salat teh jadi kusuk ku sabab HP di copan mun kitu di mana tenang. Jadi wargi hadirin lamun kitu carana boleh jadi ieu masalah besar. Mata sebab kitu wargi neng insyaallah didoakan ku sadaya hidup mah ulah jiga bapak-bapak nu aya di dieu, ulah jiga ibu-ibu nu aya di dieu. Dan dina rumah tangga teh targetna supaya hate jadi tenang, sing tenang rumah tangga teh. Wargi lamun ayeuna judulna hirup rumah tangga hoyong tenang, nah kumaha carana? Itu merentah tarosanana teh Ustaz. Lamun ayeuna cita-cita rumah tangga teh hayang tenang, kumaha carana? Wargi nu kahiji awas mun akadna teu acan anjing lempengkeun niat ti ayeuna tajdidun niyah, lempengkeun niat. Ieu kadang-kadang urang salah niat. Naon? Salah niat. Loba nama jalma dina rumah tangga teh salah niat. Matak dina kitab At-Targhib At-Tarhib mah kieu. Idza tazawwaja imra'atan limaliha, lamun urang milih awewe teh ku sabab ningali hartana, lam yajidhu Allahu illa faqra. Moal papanggih jeung harta eta teh justru nu aya bakal papanggih jeung kefakiran. Lamun urang ayeuna milih pasangan teh lain karena harta tapi karena kedudukan, bah ieu mah calon RT, calon camat, calon bupati, calon naon, lam yajidhu Allahu illa dzulla. Moal papanggih jeung kemuliaan justru nu aya teh bakal kehinaan. Jadi naon atuh? Mataku Islam kahade milih pasangan teh lain ku sabab ieu calon naon, lain ku sabab harta naloba, tapi milih pasangan teh milih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sering dicontohkeun geuning ge salah niat mah aduh ya Allah. Ibu-ibu indit ke pengajian, judulna mah indit ke pengajian, tapi dapat sabab di pengajian teh gagaro we jeung gagaro.
kunaon cek gagaro wae aing teh pan boga gelang teu lamun kitu mah sarua datangna ka pangabdian tapi ku sabab niat anu salah maka akhirnya jadi salah. Dina rumah tangga kayak gitu, rumah tangga bakal ngalipat gandakeun ganjaran. Tapi lamun ayeuna niat dina rumah tangga na salah maka pasti kadituna jadi salah. Matak niat sing leres. Da ari masalah watak malah neng mual aya keur bobogohan anu watakna ori nepi ka rumah tangga moal keur bobogohan mah kabeh ge ditutupan leres gitu ayo keur bobogohan waduh ya Allah Rabbi calon pamajikan di Soledad beli langsung ku calon salah kita sayang jatuh tuluy dibawa eta mah keur kumaha keur bobogohan. Nah ari geus gablek anak tilu eta pamajikan di Soledad kumaha pokna tapi lah memang gitu masalah nama da ibu-ibu na sarua atau masalah nama ayo keur bobogohan mah diajak ku calon salaki beli baso da teu beak ditanya teh nah kunaon neng manite seueur abdi manuju dayet nah atuh ari geus rumah tangga diajak ngabaso da makel kejo atuh teh mah ai popna teh ari baso teh disanguan teh teu seubuk kitu oge ai keur bobogohan mah di naon calon salaki datang Telila teh izin punten aya peryogi bade kapengker lumpat ka tukang engke jawa datang deui ditanya kunaon abi teh tadi teh kiat hoyong bobos eta mah keur bobogohan. Nah atuh ari geus anak tilu ari geus anak tilu di hareupeun salaki teh darder dorwe nepi ka salaki luaseun digeureukeun teh kudu jadi salaki neng atuh cing ieu teh da salaki teh karek datang di panyabaan ari kitu teh rada ditahan da bisa ngejawab ayeuna mah daripada ditahan jadi penyakit mending di jadi puntenlah tidak ada rumusnya rumusna ngarankeun bobogohan teh bakal tembok sifat asli na moal aya asli nama ilaha engke di mana geus akad kakana bijil sifat aslina mata dina rumah tangga awas lamun niatna karena Allah apapun yang terjadi jadi sifat aslina mah sugan teh salaki teh tarang busuk eta gandangan nyabak jujur unggal leuting misalkan lamun bobogohan mah moal tapi lamun geus rumah tangga watak asli akan lahir dengan sesungguhnya mata kahade peupeujeuh bageun nya lempeng ke niat kekurangan apapun dah pastilah ibu iya ayeuna mah kanu geus lami bapak ibu boga salaki aya teu kakurangan di salaki ibu ari salaki ibu ari salaki ibu penyelesai masalah atau sumber masalah ibu ari salaki ibu penyelesai masalah atau sumber masalah Pak tadi atuh darek teh sumber masalah kumaha bapak-bapak mah kadar nutupan toples kurupu beda can pernah balik lamun teu nyengsol teu rapat atuh kurupu teh Ustaz urang mah henteu nutupan toples kurupu mah rapat ngan eta untas mandi boga kabiasaan gunaan nu baseuh dina luhureun ayah salah gitu ulah tadi cek ibu teh Ustaz salaki abdi mah henteu nutupan toples rapat munda naon nuna anu kana dina luhureun kasur ngan aya nu aneh teh ari tas mandi indit kana lomari baju nu rek dicopot hiji nu di awut-awut sa jadi mau dipikir mah da salaki teh moal aya nu sampurna pasti aya kekurangan mata ku sabab kitu tarima
nerimakeun kekurangan anu jadi salaki gitu. Oge bapak ari istri bapak sampurna atau henteu lah moal aya anu sampurna mah ku tarimakeun kekurangan anu jadi istri. Pan aya geuning pamajikan teh nu musingkeun ya Pak. Aya Pak pamajikan nu musingkeun. Eta karesepna milu arisan, ari memeh menang rajin mayar, ari geus menang. Aya kira-kira pamajikan nu kitu patut. Pan musingkeun eta teh punten. Di suami ada kekurangan, di istri ada kekurangan, mata bebeujeuh tarimakeun kekurangan di diri masing-masing. Ulah kena aya maaf ya. Halo ibu bapak, ulah kena aya maaf, ulah kena aya hampura pindah-pindah. Ulah kena aya hampura pokoknya orang jadi hidup semena-mena. Contoh bapak ngambok ngabaledog kaca pupus, bapak minta hampura, beres masalah. Halo bapak ngambok dia pasea jeung pamajikan maledog kaca pupus, masalah selesai. Jadi ulah kena aya hampura. Mama punten bapak teh kamari matur khilaf cek pamajikan teh dihampura bapak ngan ulah deui beres ku dihampura ari kaca nu pupus rapet deui duit bapak keur ngambok maledog TV rusak. Ulah kena ya hampura datang ke pamajikan, mama maafkan papa kamari papa khilaf poho maledog TV pebes cek menjadi pamajikan bapak dan dikumaha ke bapak teh indukna bapak na barudak tapi lamun geus dihampura TV waras deui. Jadi ulah kena aya hampura. Bahkan bagi hadirin hapunten anu kasuhun bapak ari nu kudu diheulakeun teh pamajikan urang atawa batur. Bapak nu kudu diheulakeun pamajikan atawa batur. Pamajikan atawa batur. Tong diturutan bapak-bapak urang kawali, da aya bapak-bapak urang kawali mah diheulakeun batur daripada geuning aya ye salah kieu kieu. Pas pemilihan kepala desa teh akang mangga akang majen jantan kubu akang mah cocok na kumaha akang mah bijaksana tarang ngambek cek pamajikan tarang ngambek bahkan ku aneh kan aya salaki ari ka anak jeung ka pamajikan hauk gaplok babari ngambek ari ka batur teu somea punten bapak ari somea teh kudu diheulakeunna jang saha jang batur atau jang anak pamajikan heula. Jang anak pamajikan heula somea teh lain jang batur. Sok geuning aya salaki nu kieu punten ya ulah kasinggung da kenyataanna aya salaki ari ka anak jeung ka pamajikan korek ari ka batur bageur aya salaki nu kitu. Geuning ari ka anak pamajikan mah unggah dipenta maaf tidak ada. Ari ngarankeun ka batur teu kaup aya artis dangdut. Misalkan ari ka batur berehan, ari ka anak jeung ka pamajikan, berarti padahal punten nu kudu diheulakeun teh saha? Anak jeung pamajikan. Bahkan sahabat Kangjeng Nabi sumping ka Rasul, ya Rasulullah, sadirham anu dikaluarkeun jeung anak jeung pamajikan, jeung sadinar anu dikaluarkeun jeung jihad fisabilillah, mana ganjaranana anu leuwih gede? Dibalik Kangjeng Rasul, sadinar anu ku anjeun dikaluarkeun jeung anak jeung pamajikan, a'dhamu darajatan indallah, ganjaranana leuwih gede daripada anu dikaluarkeun jeung jihad di jalan Allah. Tak dengekeun bapak cenanya. Itu. Tapi dah memangnya itu teh hati hati tadi masalahna urang mah rumah tangga di akhir zaman. Ayo rumah tangga di akhir zaman mah salaki alus pamajikan tepati alus, pamajikan alus salaki tepati balik. Pan kita tidak
eta ngarankeun pamajikan salaki nu di dieu masalah nama kieu Pak, masalah nama ai salaki mah pan jarang datang ke pengajian mengpeung ayeuna aya gitu lah nya panu rajin ka pangaosan ibu-ibu unggul mengpeung aya ayeuna kesempatan tapi urang balas Pak ayeuna ieu waktuna da urang ge pada salaki atuh pan salaki ge pang hoream-horeamna nganter nu jadi pamajikan atuh eta ngarankeun nganter pamajikan ka pasar Buni Seuri dianter rek meuli jeruk aduh Gusti ngerakeunna cek sabaraha jeruk Kak Neng nu bager mah eta tukang dagang teh ngajawab teh meuli geus alus pisan Kak Neng nu bager mah 18.000 we da aya eta euy awewe pamajikan urang urang lengkong dah langsung dipokor buah kadar jeruk hasem 18.000 ini tuh melihat nyarekan kan salaki mah era tuh kalau pemajikan gitu patut digengereukeun neng kahadenya enjing mah ulah kitu urang teh izin meuli henteu nyarekan nya datang deui ka tukang jeruk cek sabaraha jeruk Kak Neng nu bager mah 20.000 da kalah beuki tarik kumangkok lah kadar jeruk segede-gede kutil we ge mani 20.000 ari ku abdi di pikiran ngakutil saha nu sagede-gede jadi wargi hapunten nu kasuhun lamun beulah dieu mah da urang mah rumah tangga di akhir zaman walaupun tenang di istri ada kekurangan, di suami pasti ada kekurangan, maka mari kita sama-sama saling menerima atas segala kekurangan itu. Ke atas ya? Ke atas? Nusa lajengna lamun rumah tangga hayang sakinah, punten ya. Urang kudu bakti ngabdi ka indung jeung ka bapak ari indung jeung bapak teh di jerona di dinya aya makna mito mengenal ayeuna Islam teh bisa dibeda-beda aya kolot sorangan aya mitoha pan aya geuning tipe pamajikan nu kieu ari kolot sorangan datang sagala ge aya bakso aya, sate aya, mie ayam aya, dan nu datang kolot sorangan. Ari bagean mitoha nu datang nu aya ge diambikeun teu beres punten dina Islam mah ulah kitu sabab dina Islam eueuh beda antara kolot tegas jeung mie eueuh beda. Gusti Robi Karim ayeuna mah dah karena sikap lamun abdi naros bapak khusus apa bapak Pak ari numpang ikhlasna di alam dunia saha bapak numpang ikhlasna di alam dunia saha ibu numpang ikhlasna di alam dunia saha punten kolot sorangan eta anu pang ikhlasna gini ya Allah Robi abdi keur budak gering keur MI begitu demam jam 1 jam 2 eta ku emak teh dikompres make minyak make bawang pas pok teh emak atuh geura istirahat kumaha cek emak sok bager emak macan tunu tah eta ikhlasna saha anu jadi ilmu isuk-isuk memeh sakola dipanggieunkeun dadar eno geuningannya bahkan ditambahan tarigu amih rada meber dikuretan pas ieu teh mah atuh hayu urang saran kumaha pokna sok bager mamacan lapar eta jadi ini nah atuh ari kamari ya Allah Rabbi di mana di Malang geuninnya aya 2 anak anu tega ngajingjing indungna dititipkeun di panti ya ulah kasihmu
Ari kolot mah ngagedekeun anak supaya anak teh panjang umur bari sukses. Eta mah kolot dina ngurus anak. Lamun gering dibawa ka dokter can cager pindah dokter, lamun kudu dirawat abih anak teh panjang umur. Malah sakola geus disakolahkeun di pasantren ieu pindah deui ka pasantren nu lain, setiap aya anu nyaritakeun pokona mah aya pasantren alus diasupkeun budak supaya budak teh jadi budak anu soleh. Eta mah kolot ngadoakeun supaya anak teh panjang. Ari anak ngurus kolot kumaha ngadoakeun supaya kolot teh iya bener. Ari kolot mengurus anak hayang anak teh panjang umur, ari anak mah ngurus kolot hayang kolot teh ini aja bener tempat jelasnya hayang kolot teh biraku. Tapi dah memang gitu atuh, anak mah ayeuna kolot gering geus dibawa ka dokter can cager, pan jarang nu mikir aing hayang pindah ka dokter nu sejen. Lolobana mah kolot gering dibawa ka dokter can cager, da buru-buru ngadoa ka Allah, ya Allah pamikin tenapun biang memang tos waktos nama abdi teh ikhlas. Ari kolot mah di mana anak can cager ka hiji dokter teh neangan dokter nu sejen, tapi ngarankeun anak ngabdi ka kolot kadang-kadang tidak berusaha semaksimal itu. Jadi lamun ditanya saha nu pangikhlasna, hiji kolot sorangan, nu kadua saha deui nu pangikhlasna Pak? Saha? Mito. Punten, ari bapak ngiri ngalahirkeun nu jadi istri itu. Ari pas menjadi istri baheula keur budak gering bapak milu nganter ka dokter itu. Eta pas calon pamajikan baheula keur sakola pernah milu mekelan. Tapi kan urang mah datang ka calon mitoha teh dina kondisi geus jambrah atuh. Teu milu ngalahirkeun, teu milu ngurus, teu milu sagala rupa, di mana geus diakadan nuturkeun ka imah urang da ku mitoha tadi izinan yung we kaditu milu kanu jadi salaki da surgana anjeun mah aya di salaki. Nah aya di imah urang dititah gawe turun-turun aya bu salaki kitu dicarekan geuning di imah urang. Eta mun dicarekan kira-kira mitoha didoweun atau henteu? Hah? Wajan lamun emut karinya awas peupeujeuh sing apal mitoha ngalahirkeun hese ngabiayaan gede gering ngurus luar biasa geus gede kalah ikhlas jeung anjeun kaditu tuturkeun nu jadi salaki ieu nembongkeun mitoha teh ikhlas. Kan kadang-kadang teu kahitung da urang mah kaum ai urang nu di lembur kieu banyak ngarankeun ka kolot jeung ka mitoha teh nu aya mah kalah rudet we. Da kadang-kadang heueuh kolot jeung mitohana oge pikarudeuteun. Nah kumaha kitu gering jeung urang nu sering ngirim kejo urang, nu sering maturan urang, dan nu disebut-sebut teh nu jauh we. Leres Bu? Geuning aya nu kidunya. Ari gering diantar ka dokter ku urang, tiap urang boga dahareun dikirimkeun ti urang, datara disebut ari anu jauh balik ngan ukur satahun sakali. Eta ge dina lebaran wungkul bari ngajingjing nage ngan ukur kongguan pamere ti batur. Da eta ibu atuh si eta mah ai balik teh meuni sok aya kaingetna mawa kowe padahal dunggal poe mati nu deukeut. Eta pas balik nu urang kota mah ya Allah mayangkeunna mobil teh geus beasna, geus opatna, geus ranginangna, guramegna, peuteuyna, eta mah jang urang aya jang nu deukeut. Nuhun bagus cenah jang nu deukeut mah
bagian tina ganjaran anu ku Allah disiapkeun. Da urang mah nu deukeut mah bau taraka ame seungit, wayahna lamun taraka beja-beja, wayahna lamun taraka sebut-sebut ngan sing inget nu pang ikhlasna ngurus urang teh hiji kolot urang, nu kadua mitoha ulah berubah sikap gara-gara sikap kolot ka urang anu beda, ulah berubah sikap gara-gara sikap mitoha anu beda. Sing emut pengabdian kanu jadi kolot ieu teh ibadah. Batak neng pokoknya engke makan sepuh teh hiji di dieu hiji di banyak tong beda-beda. Ari pas bagian bapak teh dieu ka Bandung, wah di Bandung teh aya martabak, aya es campur, aya bakso, aya naon, aya bagian mitoha ti Banjar. Lah sempet-sempetkeun wae kitu ieu teh. Demi Tuhan ieu aing saberada musim misalkan beubeujeuh bageur ulah aya sikap-sikap nu model kitu sabab naon kariduan Allah mah aya dina kariduan orang tua kalebet di lebetna eta maknana mitoha. Nu salajengna Bapak lamun rumah tangga hayang tenang jeung tentrem kumaha tuh Bapak Ibu abdi nitip jadikan rumah sebagai benteng dari kemaksiatan. Jadi naon? Benteng tina kemaksiatan. Pan salami ieu ari bumi teh benteng atau sanes? So, lamun hujan urang lumpat ka imah, lamun panas urang lumpat ka imah. Kan gitunya. Mun aya sato galak urang lumpat ka imah. Nganu can berlaku teh mun di luar aya kamaksiatan urang lumpat ka imah kuduna mah di jero imah teh bebas tina maksiat. Bener kitu mun aya nama kamaksiatan teh dipanggil dibawa ku urang ka jero imah sehingga di jero imah pinuh ku kamaksiatan. TV diasupkeun ka jero kamar, HP diasupkeun ka jero kamar, segala bentuk kemaksiatan ada di dalam rumah sehingga rumah tidak menjadi benteng dari kemaksiatan. Lamun rumah tangga geus ieu siap-siaplah rumah tangga penuh dengan malapetaka. Naon sabab sakali deui kuduna imah jadi benteng tina segala kemaksiatan. Ieu can imah can berlaku ieu teh Bapak sing rada tegas. Punten Pak, geuning. Punten Pak, ayat tipe salaki ta'ibun fid dunya wasaqiyun fil akhirah. Ayat tipe salaki anu capek di dunia bani di akhirat cilaka. Ieu tipe salaki nu kumaha kira-kira? Salaki di dunia capek, di akhirat cilaka. Ieu mah asa mendingan dua lagi. Cing nu kumaha ieu salaki nu kieu? Di dunia capek memastikan istri tinggal di rumah bagus. Di dunia capek memastikan anak pakai pakaian bagus. Di dunia capek ini isuk balik poek. Pak aya salaki model gitu. Capek teh lamun ayeuna urang Bapak kitu, imah halus, mobil gaya, anak pakai HP segala rupa, nu penting istri dan anak nyaman. Capek moal. Ai di akhirat cilaka mungkin teu. Menjadi akhirat teh kieu. Ibu salaki saha abdi mah istrina bapak anu kumaha baheula keur di dunia. Ya Allah, salaki abdi mah tanggung jawab. Abdi cicing di imah alus, abdi make baju alus, abdi boga HP alus. Ditaros ku Allah teh. Nah, ibu geuning teh salat. Ya Allah, da salaki abdi mah teh kantos nitah abdi salat. Cing teh salatna saha? Ibu-ibu nu ditanya pertanggungjawaban saha? Cing lamun kitu carana eta salaki di dunia capek, di akhirat asa eueuh mending Pak. Ditanya pahlawan neng baheula neng di dunia anak saha? Ya Allah abdi mah putra bapak anu kumaha di dunia? Ya Allah abdi mah alhamdulillah pun bapak teh tanggung jawab. Imah abdi alus dipangontrakeun di tempat alus, baju abdi alus wae, sakola abdi keren, ning kunaon giling-giling teu bisa maca Quran. Da bapak abdi baheula tara nitah
cing nu teu maca Qur'anna saha budak nu ku Allah dimintai pertanggungjawabannya saha mata pepeje bapak urang kudu bisa mengendalikan sebagai kepala keluarga hadir sebagai pemimpin mata kumaha carana anak jeung pamajikan bersama-sama memasuki surga Allah salah sawiosna pedulina kumaha jadikan rumah sebagai benteng kemaksiatan ketika pun bojo abi asaribu ya budak beki gede gitu biasa ke lamun di bumi aya anu manturan pangmaksakeun gitu abdi setuju sok ngan peukeuje anu manturan kudu anu nutup aurat pun bojo kan ada ruaseun nah kunaon abdi pangan nutup aurat lamun aya di jero imah aya nu muka aurat abdi teh di luar rumah banyak orang membuka aurat masuk ke dalam rumah masih harus melihat aurat yang diharamkan oleh Allah lamun gitu carana berarti imah tidak menjadi benteng dari kemaksiatan maka nitik pupanya awas rumah harus menjadi benteng dari segala kemaksiatan terakhir pangdugikeun neng ya lamun rumah tangga hayang sakinah pastikeun nafkah untuk anak dan istri bersumber dari yang halal. Tadi bapak, lamun rumah tangga hayang tenang tentram, pastikan nafkah anak dan istri bersumber dari nafkah yang halal. Ulah wani-wani mare nafkah ka anak jeung pamajikan bersumber tinu haram. Didahar ku anak, didahar ku pamajikan, jadi tulang, jadi kulit, jadi daging, nempel di anak jeung pamajikan. Punten lamun tulang bersumber dari yang haram, kulit bersumber dari yang haram, daging bersumber dari yang haram, getih bersumber dari yang haram, eta anu ngahalangan dikabulkeunana doa. Ngadoa aduk asap sepanjang siang sepanjang malam mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram pakaianana tiru haram kadaharanana tiru haram inumunana tiru haram maka Allah moal malire kana eta mata kaduh bapak ya jadi salah kita lebih dia nama asa budak kaji dah mata pastikan rizki nafkah yang diberikan kepada anak bersumber dari yang halal. Punten ya Pak. Ai haram teh ami babari ya. Ai haram teh gambirna kabagi dua. Ieu best praktis, ieu praktis pisan ya. Haram teh gambirna kabagi dua. Aya haram fi dzatihi, aya haram fi hukmihi. Katos teh. Aya haram dina wujudna, dina dzatna, aya haram dina hukumna. Ayo urang kantos diajar dina Quran surat Al-Maidah. Gedinya dina kitab Safinah atau dina kitab-kitab anu sanes aya nu haram teh naon hiji bangke nu kadua getih nu katilu daging babi misalkan eta nu haram fi dzatihi asana nu eta mah beres di Indonesia sok we ayeuna sakeudik we kamari aya tukang daging hayam di Solo budenya kan tenar pisan make puruluk kan aya nu garing-garing teh tah nu garing-garing teh tinu haram aya kacampuran babi beres leungit di Indonesia mah kitu mah kabeh ge perhatian karena haram fi dzatihi haram dina wujudna ngan nu hese mah haram fi hukmihi wujudna barang halal tapi cara menangkeuna ku cara anu haram maka hukumna jadi haram. Kartos ieu. Ku ari pasian contoh, amin kaharti. Ibu, ari sayur asem halal haram. Halal saha nu nyebut haram kana sayur asem, tapi lamun nyieun sayur asem daun tangkieuna meunang ngala di tetangga teu bebeja heula. Haram. Maka eta sayur asem jadi sayur sop halal haram. Halal saha menyebut haram karena sayur sop, tapi lamun nyeun sayur sop saledrina meunang nyala tinu pangurah teu bebeja, maka jadi sayur sop anu punten ibu ai cilok halal haram. Halal saha menyebut haram karena cilok, tapi lamun ibu
meuli cilok duitna menang nyokel tina gerobak masjid, maka cilok eta jadi cilok anu jadi peupeujeuh wargi sadaya. Lamun judulna urang rumah tangga hayang beres roes tenang, peupeujeuh nafkahan anak dan istri bersumber tinu halal. Ulah wani-wani mere anu haram ka anak jeung istri, sabab jadi tulang, jadi kulit, jadi daging napal di anak jeung pamajikan, eta menjadi sumber petaka masalah kehidupan. Neng Vida didoakeun ku sadaya nu hadir di dieu, mudah-mudahan hidup sareng atatang dibimbing ku Allah tiasa ngawujudkeun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan aya manfaat kamu hidup di dalam rumah tangga, mudah-mudahan aya manfaat kamu sadaya. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.